Deketkeun hulu dia, aing hantem. Sahain telepon ka aing dah. Tumben amat Samsudin telepon aing. Samsudin, tumben amat telepon enan ya. Aya korsel di Kadumula. Anu bener ya? Atur nuhun info ya, atur nuhun ya. Hahaha, siap. Sekali nuhun dia nya. Yo. Di Kadumula aya korsel. Kudu kai masih Agus aing ya. Ajak we ka korsel cetak. Rarehe amat imahna aya usir. Mod. Mod. Naon? Kan nononan kayak itu tadi. Info anyar ya. Aya info. Diuk lah. Hai gerak. Gerak. Diuk. Info. Hah? Info naon? Sabar atuh. Di Kadumula aya korsel. Anu bener korsel. Aing ka dieu nek ngajak dia ka korsel. Kumaha? Aing. Keur teu boga duit ya aing kuari. Aing ku teh hayang ka korsel lah. Ulah mikiran duit, ulah mikiran bensin, urang. Jeung aing mah PT bae urang. Kumaha? Serius dia PT. Atuh serius aing mah. Ya. Aing teh heula burung bisi teu percaya sama dia. Gope pertama. Saya sana mah dia. Eta. Rada ngerekat kieu mawak ya. Aing duit mah teu boga ieu. Duit mah teu boga, maksudna kumaha ya? Kela aing nyokot heula nya. Mod. Duit mah teu boga aing. Boga ge ieu lah ya. Deketkeun hulu dia, aing hantem.